soal ngabuhung mah siap lah nya aya ekol mah da teu aya usumna jengkol aya Barcelona jeung MU teh irah aja. Kan tanggal 27. Tanggal 27. Aduh, mangkaning aing pemain inti. Aduh. Bisa teh. Mun aya sara ieu, sara naon? Hapunten. Ari Dorna teh nu dipikannya nu dipika memeutna dina hatena ti lahir nepi ka batin teh lintang ti putrana Aswatama. Wah, eta nu dipika melang teh. Jadi jelaran Aswatama mah teu nolol-nolol ka hareup meureun duka di mana? Ieu. Akang teh aya weh ide sakedik. Naon? Bisa urang baka pinangih jeung jaya. Wayahna kalemahan Dorna kudu diala. Sara jeung katang tuanana. Sara sareng katang tosarana paleti kidul teh aya hiji raja mamawa gajah Prabu Pramea tadi dinya eta raja teh lain nganukur milu perang tapi ngumpulkeun panah-panah anu rag-ragan ti walad dia bala tamtama ai maksudna mah keur ngeusian museumna. Gajahna teh ngarti ai ngaranna teh Aswatama. Aswatama sanes Aswatama. Ari putrana Dorna mah Aswatama ieu mah Aswatama. Hestitama. Hestitama atawa Aswatama. Tah pangningangkeun gajah eta tuluy yayi nyanak walad pasukan. Tadi mana eta gajah geus paeh menta supaya surak belah kidul yen Aswatama gugur. Estitama gugur. Bohong urut entok wayahna jalankeun dinu kieu bahaya demi kaulan urang ayeuna ieu aku tak lumampah kakang doh ari maneh atuh nutur-nutur wae naon da aing teh boga hutang. Lain kudu tur-tur wae mun urang mah jauh. Sieun hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman ulah. Aya jadi sejarah we Kang. Cepot aya tugas keur maneh tah teuning. Nah geuning aja. Aing jaketan mah lumayan. Aya Kenging proyek. Aya pagawean da Kang geuning. Mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yang ngarebut. Seur mau wae mau program aya teh abdi teh. Nya engke di mana Dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunahnya Aswatama paeh. Kayak gitu. Taina teh Bima terek maehan Aswatama. Ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ear di belah kidul. Cenah meureun Aswatama gugur, maneh oge kudu milu. Milu nyebut gugur. Tah lamun Dorna nanyakeun ka maneh cenah meureunah cepot bener maneh nyaho Aswatama gugur tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong tenang aya soal ngomong masuk dileuwihan lamun ka PHP-an duit dikurangan Ayo urusan ka bohong. aya soal ngabuhung mah siap lah nya aya ekol mah da teu aya usumna jengkol aya percaya ka maneh mah da puguh maneh mah jelema doraka lain teu payus munguh di ratu teu layak aya di raja teu gini di pamimpin yo moni saya emangna manehna teh pangeran moni aing jelema hirup di dunya mah can puguh doraka jeung teuna heeh biasana nu nuduh kitu teh manehna teh nu doraka mah naon pot teu ulah dieu we ngomong jeung hate sanggup bejaan si dawala enggak
tebih si dawala teh enak teh palih dicun kemah udah kena beca di bulan ya teker perang sak otak teh kemana wae di manya ya beca aya beca di Cicadas aduh mun urang mah ini tah teh jeung ongkos ini kitu nya pantes mode juragan Abimanyu baheula kitu ka dewe naon geuning kebenaran ka dieu naon gajah rek dipaehan nu di mana ting di Sumatera ting di mana amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun penyakit flu gajah ieu teh naon maksudna kayaan keur perang tidak teh nyambung jeung gajah flu banyak gaji rek dipaehan saur Gusti Batara cenah balat apa lain cenah ieu mah karasa balat tentara pihak ti urang teh ti Pandawa mundur ayeuna teh sakti bedorna teh sakti deuleu rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da saluhurna ge tak-tak moal dek ngaluhuran sirah Arjuna teh muridna pek pikir ku sileuing teter jajaten ieu teh alhoda karasa atuh mundur ada mundur ya tah saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah belah kidul heeh jual gitu la ilaha illallah tong mana karep we teh nyong eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna Dorna Aicing anak Dorna saha Banowati ini yang ngegebung aing anak Dorna teh Citrayuda sararea ge apaleun anak komayana mah Dor ieu Dorce ngaranna teh anak Dorna Aswata oh tah eta da pripori Aswatama tabula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama dek dipaehan ku juragan Bima tah engke bala tentara nyorowok di belah kidul Aswatama gugur tah engke lamun Dorna datang ka Silaing amanat ieu mah kumaha cenah cepot saur Gusti Batara ieu umat ieu kumaha cenah lamun nanyakeun Dorna ka Silaing cenah meureun dawala ai si cepot di mana ayeuna bejakeun dewek teh keur usaha kitu teh nya keur nyebarkeun KB naon KB teh kulawarga berencana ieu teh kumaha mun teu nyambung kitu teh pokona mah lamun nanyakeun cenah meureun nya Aswatama paeh bejakeun heueuh kitu tak itu pirage oh siap lah kade euy HP we minta digosipkeun Aswatama paeh Aswatama gugur acan engke gede kawin bacing wisatawan di luar negara bodoh domestik hai bakal datang ke museum kula geus leuwih ti 3 treukeun mun truk seueur pisan urang kareta-kareta anu 3 geus pinuh ku pakakas perang urut-urut perang di Tegal Kurusetra ayo walat dia balad sajabana ti nu deukeut paehan pihak Pandawa pakakasna cokot kumpulkeun hige ayo mangga kakak beda hari ke umroh mah mun lami tetepan cokat saka suat-suat aya naon deh pakai gumujeng lumayan kumaha sugane bisa umroh ngadua kalian nya lamun pinuh museum teh tadi umroh museum aing bakal pinuh di aing teh bakal nyiptakeun museum jeung perpustakaan wah beres cita-cita teh Bu
bantuan ngalir kaing Wah bantuan pasti bakar ngalir. dahane Wah piduitan unggul ya ieu mah. piduiteun unggul euy paduli teuing ladang nipu ge Kan bae. ladang ngahianat oge Nu penting mah buncir we nu keluarga. penting mah keur kapentingan aing ge supaya buncir heueuh Kaparaban anak pemajikan. urang mah kaji mumpung dina zaman kieu mah heueuh Mumpung aya kesempatan kayaknya. sabab lamun teu kitu moal bebenangan moal beunghar hirup teh Moal saksara mah dihina batur. pokona mah anu penting mah asa ulah tina jalan bener we hirup mah Dah. Jalan bener mah ada hese mah. hese Hese rek ayana. batur hinge ayo kumpul Ngalapetan jeung saerang diri wirana haji sidi nobendang among sorangan Wah, terima kasih. ulah urang mah Ulah naon? ulah loba teuing pasea Ulah. usaha gedekeun Hege. Ulah. Saha? Walah, eta waos mah. Patekadan anu mulia Julangan. ari Naon? Barcelona jeung MU teh iraha ieu Kan tanggal 27. Tanggal 27. aduh mangkaning aing pemain inti Aduh. Bisa teu main atuh mah ya. aing teh si Messi Si Ronald Messi teh ieu mah. aduh lur Hei, aja naon dah. pokona anu penting urang mah hasil we cokotan pakarang pakakas urut perang Oh, eta we nu penting. wah tada teuing rame wisatawan ke ka museum aing Oh, beres. Nu penting mah piduiteun we lah. piduiteun teh paduli teuing tina jalan salah ge heuh Kan bayaran keur kieu mah lah. Racing geus. Patekadan anu mulia dan tulus tapi ria tidak buka kodam ulah Wae ka dari ieu. kuat ledah angkariwa Sailetik temongkeun korena Jika lebih panjang. Menenas Aduh, meninggalis. digeletik Menit cantik. kakakaskan perwaasna Allah Rambut tuh ka komplok gitu. ngeunakeun abdi nona igun Beres nona igun. tawawas di Madrid Wawas tapi kagak jeprit gitu. dek munteun Menten naon? apan aya festival Oh, padalangan. festival sanes padalangan domba Oh, marukana urang teu boga domba loba mun rek kilu kontes sebenarnya teh. jaipongan sakedeung Kilu kontes jeung Kang Oman Batu. malakana paling tangan pabalean pangaru tanah dikan pengaran kasayang mamutna padi dadang berpautia mual mutna patekadan anu mulia dan tulus nuhun ayi
panjang Yuswa cing bala leunghar. Sabaksuna. Ulah manayagan wae hirup teh. Sabaksuna. Tapi nih Aduh, kita wawas dengan jeprit. kuku kuda ulah Punten nun. Kepilihan kedah kembang kuku kuda Di pelonge batur ngigal teh. Hari maneh kunaon rerengkenekan wae bari jeung kayaan jempling. Kawas nu sarap. Eueuh nu ngendang eueuh nu naon. Oke, beureun. Bajarkeun teh eueuh nu ngendang pangna rerengkenekan ge da aing teh lain nu gelo. Kendang genah. Kena aya nu nabeuhan. Kendang aya nu nabeuhan ti tukang. Biraku eklak-eklakan eueuh kata beuhan. Dara rasaan mah sepi. Halo, dah. Hujan sote tadi si bolot Si budak kabina-bina teuing sia teh bolot. Sia bolot. budak Ai cenah mah TVRI Jawa Barat. Goblok. nyaritakeun TV atuh. Cenah mah bakal diayakeun festival Padalangan. Sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta DRI Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat. gitu. Isuk Nyaho aing ge his Jawa Barat. lain jawab. Oh Jawa Barat his ulah jorang. Barat lain burut aing mah. Sana nyebut burut goblok. Jawa Barat. Jawa Barat. Lain jawab. Mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati Padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana. Sadayana sa Jawa Barat. Nyaho aing oge para dalang. Cing inget. Tetek dalang-dalang nu ti sa Jawa Barat teh jadi kontingen. Kontingen. Nyaho aing ge kontingen. Nah, maneh mawawakana kondom. Goblok. Dan cerita gitu atuh. Kontingen. Kontingen. Lain kondom. Lain Kontingen. kontingen. Muncul bahasa nama Pak Sunda nama pamilon. Pamilon. Nyaho goblok pamilon. Nah Pak Udin adi mana? Direket teuing da moal nyambung atuh. Nyamung aing mah. Nyawa jalan mau budak.